Assalamualaikum dulur-dulur. Aprok deui jeung urang, nu di luhur, nu di handap, nu di katuh, nu di kenca. Kumaha daramang? Urang ngebahas naon ya ayeuna? Poe ieu urang ngabahas tentang ya we lah video-video di YouTube nu orang Sunda ya, nu bahasana Sunda. Naon wae sih nu video YouTube nu dipikaresep ku urang nu kontenna konten Sunda. Aya nu kahiji pangaresepna urang sih Permana Tinggal. Di Permana Tinggal eta aya nu video anu bener-bener kurang diresep nya eta ieu videona ya. Video naon teh ngaranna teh? Ya naon teh Tenar. Judulna Tenar di akun YouTube Permana Tinggal. Permana Tinggal, lain Permana Tinggal tapi Permana Tinggal. Di dinya aya ngaran YouTube-na official Permana Tinggal. Di dinya aya video-video tenar. Video-video tenar. Tapi aya nama video-video tenarna geus dihapus. Eta mah aya tenar, nah judulna teh tenar teh teuing naon anu dirasa. Nah, eta ayana di channel official Permana Tinggal, tapi ayeuna pindah ke channel Kita Punya namun saya. Kita Punya. Nah, di kunaon tah video-video tenarna eueuh di official Permana Tinggal. Jadi kieu ceritana. Jadi awalna si video-video tenar teh teuing naon anu dirasa ayana di official Permana Tinggal. Cuman orang teu nyaho tah ayeuna eueuh. Soalna bareto mah di dinya. Nah, ayeuna aya lanjutanna tapi lanjutanna ngaranna lain tenar, lain teuing naon anu dirasa. Pemain-pemainna di dinya aya si Oyok, si Ojak, si Wati, si Arul. Nah, keur di official Permana Tinggal mah aya si Wawan, terus si Entuy. Aya nu tokoh paling pangaresepna urang mah Mang Ajum. Tah, di dinya kunaon sih urang resep ka film tenar? Soalna film tenar mah ieu lur nyaritakeun caritaan-caritaan ke urang keur leutik. Jadi urang asa balik deui gitu, asa balik deui ka kahirupan urang keur leutik lah umur SD, SMP, SMA gitu. Engke amun urang nempo film eta teh asa nempo orang sorangan. Asa nempo urang keur leutik lah keur kitu, main kaleci, kucing sumput, main bola, main gatrik. Wah, pokona mah resep lho. Coba we tempo di tayangan tenar. Teuing naon anu dirasa. Cuman ayeuna teu nyaho ya aya di ayeuna mah eueuh urang ditempoan di official Permana Tinggal teh ayana di akun channel Kita Punya. Tadi dinya tapi ganti judulna lain tenar. Jadi lain teuing naon anu dirasa. Jadi aya lainan hareupna. Adi dinya ge masih aya keneh si Ojak, si Oyok, si Arul, si Wati, terus
si nah tapi si Wawan jeung si Entuy tadi dia mah aya ge si Entai terus aya deui anu pemain-pemain lainnya si Odong apa si Bodong gitu lah. Terus jadinya mah aya Mang Ajung tapi ngaranna ganti jadi lain Mang Ajung deui. Mang naon beneran gitu Mang Junet apa Mang naon gitu tah. Apa pemain anyaran. Urang lamun nonton film tenar pangresepna urang si Oyok. Si Oyok awewe tapi kok salaki. Lamun gelut nyaan, onjok nyaan. Bisa main bola. Salaki lah mainnya tapi geulis. Cuman bitisna gede. Si Oyok mah bitisna gede. Da lamun anu caritakeun di film tenar eta mah nu panggeulisna teh si Wati. Si Wati teh dibarogohan kabeh lah. Si Arul bogoheun, si Ojak bogoheun, si Entai bogoheun. Gitu. Tah eta urang pokona mah nonton di film-film Sunda mah nya di YouTube teh nu resep mah di official Permana Tinggal atawa di Kita Punya. Nah eta dua akun YouTube nu kurang dikaresep tapi kontenna Sunda. Aya deui sih anu leuwih mantep deui aya tapi orang paling resep eta tapi aya deui nu sejen misalna si fiksi nah, orang hari sih ngomong F teh itu bisa jadi si fiksi lah gitu pokoknya tapi pakai F kita F fiksi tadi fiksi mah loba sketsa Sunda lah manehna mah geus 1 juta subscriberna yang geus loba fiksi mah sok lobana karena bahasa orang Sunda, logat orang Sunda, terus pantun Sunda. Terus anu kurang dipikar sepisan di si fiksinya orang tengah. Anu kurang dipikar sepisan di si fiksi mah ieu naon teh mundur lalaunan. Bener, mantep pokoknya mah coba tonton Mundur Lalaunan. Orang mundur lalaunan gitu. Orang kumaha ya nak orang teu ngeunaheun sih nyanyi teh. Orang sadar orang saha ngan di teang lamun maneh keur butuh lamun teh salah mah kitu lah nyanyina teh. Kona mah mantep pisan tah nyanyi Mundur Lalaunan. Orang mundur lalaunan, orang sadar orang saha tap ngan di teang lamun maneh keur butuh lamun teu salah mah kitu lah pokona mah ya. Orang teu bisa nyanyi soalna. Nah, Mundur Lalaunan nu kahiji 3,3 juta penontonnya. Mundur Lalaunan anu kadua 4,2 juta. Mundur Lalaunan anu episode terakhir 2,2 juta penontonnya lor. Mantap pisan pokoknya mah tah Mang Piksi mah panutan orang lah mainna mah dihina-hina di kumahakeun tapi mainna sukses di YouTube gitu. Aya anu nyanyi nu nyanyian manehna nu nyaritakeun tentang kahirupan manehna jadi YouTuber teh Allah teu pernah sare. God never sleep itu salah baca Inggrisna gitu. Tah eta mantep pisan nyaritakeun manehna dihina-hina di kumaha gitu. Terus Mang Piksi mah nya geus pernah main filmna jeung Bayu Skak. Judulna naon beureun teh. Yo Wish Band apa naon lah gitu. Teu salah mah. Pona mantap Mang Piksi mah kakare kamari tah mainna menang eta menang ieu tah naon ya menang 1 juta subscriber teh. Lamun menang 1 juta subscriber teh sok dibere naon nya? Dibere silver button gitu apa naon gitu tah pokona mah. Kos gitulah pokona mah geus loba gitu subscriberna. Tah berarti nu kahiji urang baheula pertama sok resep nonton Permana Tinggal. Terus karena Permana Tinggal eueuh deui eueuh deui film tenar. Jadi orang pindah nontonna ka
kita punya anjingnya si Oyok lagi si Ojak tuh mantap. Terus anu katilu Mang Piksi, anu kaopat aya naon budak koceak. Budak koceak lah si Irfan gitu si Irfan budak koceak lah pas kurang nonton lucu lah si Irfan mah pokona eta opat sebenarnya loba kene nu youtuber Sunda nu kurang ditonton tapi anu pang resepna eta lah opat tapi anu nomor hijina orang tetap Permana Tinggal atau Kita Punya dua eta soalnya aya si Oyok kan orang resep kasih Oyok teh resep lah pokoknya mah soalnya hiji deui di official Permana Tinggal anu film resep eta CULT Cinta Urang Lain Turutaneun. Mantep pisan eta CULT Cinta Urang Lain Turutaneun. Terus di official Permana Tinggal aya nu film terakhir saminggu yang lalu di barang video edijieun eta judulna Samangka. Endingna good pisan pokoknya mah alus pisan Samangka tah eta official Permana Tinggal aya video terakhir judulna Samangka keren pisan Samangka pokoknya mah endingna maneh moal nyangka lah endingna alus pisan top official Permana Tinggal. Orang bae itu aya sebenarnya mata anu rada-rada resep naon teh nya ngaranna teh aya soalna manehna nyaritakeun tentang ieu naon teh tentang Kiai Ahmad tapi kumaha nya kurang greget urang mah tapi ya lumayan lah daripada urang gitu dengan eta mah leuwih alus lah Kiai Ahmad cerita tentang Kiai Ahmad pokona mah naon yang ngaran YouTube-na poho urang sugan aya nu nyaho komen nu tentang Kiai Ahmad ayeuna keur nyieun tukang bakul keur nyieun video tukang bakul tas di eta di channel YouTube-na teman urang poho channel YouTube-na naon tukang bakul Kiai Ahmad resep urang anu resep deui urang sok ngadengikeun ieu sih urang ngadengikeun dongeng Sunda loba aya dongeng Sunda Mang Jaya dongeng Sunda Mang Barna halus eta makana urang resep ieu hayang nyieun konten-konten dongeng karek urang geus nyieun hiji konten dongeng di channel orang cuman ya kitu urang teu bisa ngadongengna asal-asalan yang penting urang nyieun video resep-resepan doang teu aja nonton ge gitu yang penting urang resep lah kos batur nyieun YouTube ngamumule bahasa Sunda gitulah asa aing bisa bahasa Indonesia asa aing ngarantau ngaran channel orang kan ada rantau urang ngarantau ya di Sumatera ngomongna kan bahasa Sunda bahasa Indonesia wae di dieu mah anak urang ge dua teu garisan bahasa Sunda ngomongna bahasa Indonesia wae makanya orang nginang konten bahasa Sunda abe anak-anak orang ge garisan bahasa Sunda model istri orang wae ada iya sok bahasa Indonesia wae soalna mana sok sing kasar cenah ngomong Sunda teh tapi di mama jeung urang ngomong Sunda gitu cuman ya mah sok bahasa Indonesia wae cuman orang yang ngomong mulai bahasa Sunda lah orang tibaran ke SD SMP SMA resep orang karena pelajaran bahasa Sunda teh sok aralus nilai orang ngomong bahasa Sunda teh sanajan nya kieu gari hal gitu kasar ngomong Sundana kasar gitu tapi orang resep bahasa Sunda orang bisa orang baheula mah orang bisa nulis kalau SMP mah orang bisa nulis huruf Sunda diajarkan kepada Dedi orang SMP nulis bahasa Sunda pupu orang pinter orang nyen pupu gitu karena jangan bisa nyanyina model Pupu Kinanti gitu naon gitu Pusinom masuk orang tapi namanya geus tara kade sih paling nu apa
budak leutik bisa ngapung gitu. Budak leutik bisa ngapung babaku ngapung penting gitu. Tapi ya gitulah, suara orang mah koreng menyanyi kos hancur kan kayak imah orang menyanyi orang koreng orang bisa ya nih teh. Ya gitulah, buku resep orang buku. Terus mun penyanyi orang resepna Doel Sumbang. Doel Sumbang mantap itu jadi kemana-mana pokoknya tanya mau nama tonton channel YouTube anu opat kahiji official Permana Tinggal, kedua kita punya, katilu Mang Fiksi saya orang ngomong fiksi teh nggak fiksi gitu, Mang Fiksi teh yang pakai F gitu, pakai P itu fiksi itunya. Rese karena orang sudah mau ngomong fiksi teh. Nomor tilu Mang Fiksi, nomor 4 budak kocak sepisan orang si Irfan lucu si Irfan mah. Tapi kan orang boga WhatsApp nage stiker si Irfan seserian ke ngakak si Irfan lucu pisan lah kalau si Irfan. Tapi mun maneh dulur hayang inget-inget dari zaman-zaman baheula tahun 80-an, tahun-tahun urang keur leutik, tahun-tahun film Subatsa, film Saras 008, film Chibi Maruko-chan, film Detektif Conan. Aman hayang balik deui ka zaman-zaman eta mah nonton tenar, teuing naon anu dirasa. Tayangan we tenar di YouTube, teuing naon anu dirasa. Asa balik deui ka lembur, urang nu jauh ya ngarantau di Sumatera, asa kumaha nya, asa di lembur deui kitu urang, ngalaman deui zaman-zaman keur leutik kitu. Tah eta mun teu salah mah tenar teh di zona di Purwakarta, di sana mah di Purwakarta lah. Soalna bahasana ge hampir sarua jeung urang. Mun model si Irfan mah kan beda. Si Irfan mah salah Banten apa mana gitu. Beda jeung urang bahasana, sanajan sama-sama bahasa Sunda. Terus Mang Fiksi beda, Mang Fiksi mah kan mana ya Majalengka apa mana orang. Soalnya Mang Fiksi mah rada halus tah bahasana teu dari hal pas urang lah. Urang mah aing sia gitu, anjing gitu urang bahasana teh. Goreng lah pangtutan lah anu mulai bahasa Sunda mah nu alusna nu lemesna lah pas orang Bandung gitu. Majalengka, Cianjur itu halus bahasa Sundana gitu. Orang mah beda jeung batur di lembur urang mah mun sendok oge bahasa Sundana tesi. Di lembur urang mah tesi ngaranna sendok, urang mah tesi. Tuh beda orang mah Sundana harus Sunda. Soalnya kan orang mah Kabupaten Bekasi nya, jadi kebawakan Bekasi gitu aya bagen-bagenan gitu. Bagen gitu. Dari hal lah pokoknya mah. Oke dulu gitu wae video orang ngabahas channel YouTube nu pakai bahasa Sunda. Eta kada poholah pokona mah nonton tenar, cult, CULT, cinta urang lain turutanan, Sina Siwati, si Oyok. Pokona mah resep urang. Si Oyokna mun dicult mah jadi sinaon ngaranna pokok urang. Keren lah. Official Permana Tinggal mantap. Kita punya mantap. Mang Fiksi mantap. Budak Kocak mantap. Namun model orang Sunda. Hampura gitu wae geus dilatih urang ngobrol kede lah, urang ngobrol-ngobrol deui tentang ade rantau, urang kumaha ngarantau di Pekanbaru Riau. Kumaha sih dunia ngarantau cenah pan aya urang Sunda mah sok tara betah cenah ngarantau teh, tapi orang alhamdulillah sih betah. Betah-betahkeun sorangan. Oke, gitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.